nuhun nutur lacak para wali. Weh, dunungan aing ngahaluang. Nyambuang kabalar ya. Juga anda terbuka bakat tertimbun. Ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan cikai. Sakitu banget siga berenuk, tapi bakat nama alus dan mungkin pemirsa. Ini Sunda sawer asli. Bos, rekawinkeun saha diajar nyawer. Lain rekawinkeun, da keringet ke anak. Lain bos, terus menang kabar kan si Neng. Kabar itu dek teh. Penting mah kudu we kaempikeun di bawah sikai. Yang kaempikeun didukunkeun di sing. Anu kaempikeun dukun mana bos? Teuing sing ngaran teh ting Mahpudin euy, nu teh gunting teh geuning. Oh, heueuh, Aji Apud Mahmudin teh ya. Siga nama eta sing. Teu beres sih. Aing si Cikai asa kabar wae euy. Bob bener kawan teu euy ladang dudukun. Aing mah sok sieun kasalahkeun deui we ku si Cikai ieu mah tepungan heula ah. Remote can aya kabar, wacan aya reaksi ieu mah. Buat teu mujarab di wae ieu mah dukun upload deh ya. Udah ngaran sarua jeung calon mitra uing bisa dipercaya udah ngaran apa eta si Sacung mah pamawana da kos nu sejen udah si Sacung mah pananyaan teh apu deui Cikai di dinya ya aing pada kabelah ditu kumaha bayangan koyod we orang-orang kesat lempuh nu si Sacung rek mana Sacung rek ditu heula kai ka dieu sia ieu mah si Cikai picirioseun deui wae ieu mah ya. Di dia atas. Api. Tah. Masih gak anak aing balik. Ayo buru. Ayo. Neng. Api. Datang laing. Api. Gimana? Api anak agar aya. Lo kok ilo nasa cikene gawe teh kumaha nya. Atuh besok kali jemput kali. Pasti Cikai mah. Kali Api. Mang. Amang nuhunya. Ayo Neng. Neng, tuh. Ayo kalbat tiris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon ieu atuh Beda mang teh. Alhamdulillah. Neng, terus euy deui. Nyiapan emot wae ka Api atuh abi teh. Api Cikai. Aja ngokor yang naon? Teu naon. Padahal mah ini kasih akan. Jeung ieu kokor yang naon deh? Enten tapi Ada apakah kai menggeruan saya? Cicing sok deukla engge balitungan ka maneh. Lain cing. Kumaha kamari ke pananyaan teh geus teu mempan di wae atuh. Aing teu mempan kumaha ising. Heuh misleuk. Cing sabar atuh. Da teu kawas ngakan cabe digegel ayeuna lada ayeuna. Heupan singging geus apal atuh kumaha caritana. Geus teu sabar dek teh. Cing sabar dulur ayeuna mah teh. Mah ayeuna ngaku dulur ka aing teh. Kapan dulur urang teh pan sanabi Adam urang teh. Mudah gadinya mah. Kapan ieu mah dudukun atuh.
Oke, anan masalah dudukun mah kalem tuh. Kumaha tuh betah atau kumaha? Iya, Pi, dah kumaha tuh udah ada tuman jauh di api. Ada anak musuhna mah kumaha tuh. Jelaskeun naon ieu cenah? Iya, Pi, aya ieu gaji Neng, ieu teh. Udah padanya. Naon receh gitu atuh? Iya, Pi. Tamat ku api ya. Entah nyawer tuh. Terus iya aya ieu sisa tadi. Ah, ieu mah nya sebeungeut si laing. Goblok teh sebeungeut. Mana gawe di naon? Lu gaji bukan dolar sih ya. Gede, Pi, abi teh di Bandung. Mana tuh yang di dolar tuh cuma lu dua deh. Tapi kan bayar. Yang penting mah Neng selamat balik di ka imah. Neng tadi balik di saha? Ya ka bogoh. Ngompreng di Bandung ka dieu. Lain ngompreng teh kesini apa cakalo. Centreng ke head. Ngompreng mah geuning aya susu ngompreng. Alay. Aduh, sia curug duka betik-betik ka aing. Entos atuh Pi, mending angger enggak ka dieu teh parasea we jeung parasea. Iya masalahna. Iya. Tuh. Ah, eta. Iya. Nges, cari cing. Entos atuh Pi nya, abi bade ka dapur heula. Nya sok atuh grawasuh eta ralaina bukan demak dulu. Mana mah imah ya bahan ngaremet ke masalah hukum atuh. Nya hukum naon ieu maneh? Masalah ngaran dukun apud mitoha apud apud teh si dipercaya. Geus gampang masalah eta mah. Lain gampang-gampang pendek teh teu kuat cung euy. Sampai sabar we aya mah. Bari ngadoa. Tapi sing kai cek dirasan aing mah euy, moal baru datang penting ayeuna oge. Serius teh. Serius dua kelinci. Lamun sing teu percaya kai. Kita tanyakeun ka bapak-bapak nu keur latihan tagonian. Nah, apaleun gitu masalah dewek ku. Era atuh meureun deek ku. Apaleun mah henteu bapak-bapak teh. Ngan sing bising teu percaya si Neng penting ayeuna balik. Tanyakeun ka bapak-bapak nu keur latihan tagonian. Geus rupa-rupa si Sacung ai maneh. Geus eta mah omongan maneh kuy cekal cung. Sumangga wae tungguan paling telatna isuk ngadatangan maneh. SMS lah enggak. Mama ini kudu panggiting si AA titik. Tah cung euy. SMS gini cung euy. Sugan balik ayeuna. Bobo sugan. Nyaan euy awewe ge bae cung. Ilah nah si Cikai. Tinggai. Mana? Ah, Nya cek aing oge naon balik. Sia mah. Ya, shit Neng balik mah bisa luas deui. sia kok koronyohan wae. Asu. Teu. Bos, Siapa boga pikiran goreng wae ada bener kan? pikiran goreng naon ari bos. Goreng ranginang, goreng kulen, goreng naon atuh. Nah, kau ini bos ngap jalan tah. Cagung. Tingali. Nah, sia. Ngajak ketemuan isukan. Pokoknya nama isukan uing yang nanrek di tankeun gong isukan malah. Nasi mah keung ku apun. Letak wae nama cung. Neng, angkosan anjing anu pangan. Barudang. Banget ya. Lo guys gampang.